Jing wargi sadayana di dia abdi Agnia Fatwa Mutmainah Abdi Ririn Nuraini pada ngalaporkeun hiji kadaharan anu kerame di masyarakat nyaeta stik. Stik ieu mangrupakeun olahan daging sapi anu dipanggang nepikeun ka sempurna dibalut ku saos khasna anu rasana gurih tur leuleus diletak. Jeung disajikeun jeung kentang goreng jeung sayurna anu seger. Matak nambi selera dahar. numutkeun informasi anu aya seueur wargi anu resep kana menu ieu lantaran rasa dagingna anu juicy tur bumbuna nyerep nepikeun ka jero. Sababaraha rumah makan oge sareng kape parantos nyayogikeun double stick ieu sabab pamentana anu beuki luhur nepikeun ka ayeuna. Sakitu berita dinten ayeuna Abdi Ririn Nuraini Abdi Agnia Fatwa Mutmainah ngalaporkeun pikeun wargi tujuh sadayana. Hatur nuhun mugia manfaat. Sampurasun wargi tujuh tepangkeun wasta abdi Kaisa wasta abdi Aliza dinten ayeuna arurang bade nyobian kadaharan anu aya di jalan teh ieu teh Talaga Bodas. Lamun abdi bade nyobian Tenderloin. Lamun abdi bade ngaraosan spaghetti bolognese. Cacing kuring tuang sareng Kaisa kuring bade ngadua heula samemi tuang. Sok dipimpin doana teh. Doa dimulai. Amin. Ya, kurang tuang. Nah, bade nambihan saus. Ieu teh saosna saus tomat. Urang ieu meri tapi ieu teh aya saksebisnya bawang atuh nu ngadageleun guys. Ya. Ya teh saosna teh saus barbecue. Enak tuh teh cik cobian heula tuh. Ya, ngaraosan. Duh kemana-mana deh ieu mah. Terus teh kiat sayang tuang ya guys. Bismillahirrahmanirrahim. Enak guys. Iya aya kentangna oge. Di jero spaghetti ieu teh sanes spaghetti unggul, tapi aya wortelannya guys. Tuh, tinggal. Tuh. Sehat kanggo matanya wortel tehnya. Jadi aya sayuranna oge. Aya keju, aya jagung, aya buncis apa? Aya buncis sareng wortel. Mirang pisang sakieu hargana ngan 40.000. Satu acara pangkeun arurang ti SMK Negeri 7 Bandung tepatna di kelas 11 APL hiji. Ayeuna arurang di dieu pas bade wawancara akang. Tepangkeun wasta abdi Agnia, Wasta Abdi Ririn Abdi Abil. Langsung wae nya ka pertanyaanna. Kiraha sih warung stik ieu teh ramena. Kami kalau rame penginten hari Sabtu sareng Minggu. Terus sabaraha porsi sih kira-kira stik ieu anu tiasa kapesen per hari dinten? Kami untuk 11 porsi penginten keluarna hampir karena 10, kadang 20, kadang lebih di 50 porsi. Terus naon sih menu anu paling best seller gitu di dieu teh? Paling anu paling best seller dia paling oke cordon bleu American Beef Grill. Kunaon menu eta teh bisa jadi best seller apa aya nanti bumbu rahasiana anu pipimah Biasa dina bumbu rahasia oge penginten. Anu paling enak bejat lah. Terus sumber-sumber daging jeung bahan-bahan itu kumaha? Untuk kami sumber dagingnya tetap ayalah semodel supplier anu jadi intunan daging ka double stick. Ya, yang raminya, ya terima kasih.
proses timimiti pesen lebih ke dihidangkan ke pelanggan teh. Di kawitan pertama penginten order ke kasir penginten nyendak menu, terus pilih menu anu hoyongan mana mungkin ya, terus nyata di print ke dapurna langsung konfirmasi ke pihak dapur, terus tidak melakukan karena si tuanganna setelah dihidangkan oleh kamu customer. Nah, salah sih target utama di warung kita? Pelajar kah, keluarga atau apa? Untuk target yang ditargetkan sih hampir semuanya rata. Berarti sadaya kalangan Sadaya. tiasa ka dieu. Tua dituju sadaya kalangan tiasa ka dieu. Tong nilap ka dieu nya. Mun sakitu wae atuh Kang anu yang biasa ditaroskeun. Atur nuhun nya atas ngaluarkeun mangosna punten ngawagel kana karma. Nuhun. Siap, bisa.